nek kumaha anak soleh, nek kumaha anak soleha, lamun diparapan tina Bang Emok, lain sareureus darengekeun sia. Kacau tina Bang Emok mah kacau. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Nek Bang Emok, nek Bang Mekar haram. Nasna geus jelas kitu we. Keun bae urang hidup balangsak hidup di alam dunia, biar perut kita tidak kenyang. Keun bae beuteung lapar. Nu penting teu ngahakan barang haram, tengekeun tah. Mare nyium ka Bang Emok we hayo. Loba nu kacau rumah tangga teh gara-gara Bang Emok teh yo. Kamari gawe nu ngawarung nginyeum ti Bang Emok, liat kerupukna teh. Lu halal leres tak ada imam ngaji da kuring maki manon yaya di Samsul Ulum Tinainul Kiram S1 Usuluddin Fakultas Dakwah S2 ambil konsentrasi hukum Islam. Punten kasupuhan abdi mati kobong ya teh susu saya 1 mila baheula mah dah teu kieu henteu awak teh tumila hari ubarna teh salep 88 aya kene salam baktos we ti abdi teh nya panas nya cepel tong sok nyebut bau atulah ya Allah ya Karim. Hei budak teh bere kadaharan nu hal ulah anu har pakuwu biar kita mah ke kantor desa jalan kaki nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Hayo we pagawean mah kopi kakak KTP ai menang henteu tah eta teh nu emprak teh rada goreng teh hatena teh hei anu hal apa itu baru saya bilang nuhal selenting bawa ning angin kelepat bau nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Nah hari satbu kapungkur tani telega kolot baheula tani geningan telega telega batu rimah make parabola manehna mah paraseuna batu rimah minimalis manehna mah bilikinis tapi hidupnya romantis kok tidak anarkis. Ai mah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek. Inu teu boga mah malalah.